Sing jawab. Ya butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Homo kiai mata eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar. Poho bantuan like, komen, jeung subrek ya. Subrek dukung kreator-kreator Sunda kudu baca. Ngan uing mah aya tanyakeun nya ka Bapak sakedik. Dek nanyakeun naon? Beh teu jadi unek-unek. Sabab abdi maca keterangan. Heeh. Yen anu mimiti dijadikeun ku Allah bangsa manusia teh anu disebut Nabi Adam. Heeh. Nah gitu. Kira-kira Bapak mau amek? Nah, pakai amek sia teh. Bisa we ku dewek dijawab, henteu hampura. Jeung inget dak sanajan dewek disebut kolot aya kamampuhan jelema mah terbatas jang. Hah? Jadi durek ditanyakeun ku si lain teh bab Nabi Adam. Yakin Bapak oge ngaku yen anu dijadikeun mimiti manusia ku Allah teh Nabi Adam? Heeh. Tak abdi rada cangcaya upami nguping hiji kecap kolot cenah dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Heeh. Tah Bapak geus kumeledang di dunya. Ai Bapak Nabi Adam lain. Lamun Bapak ngaku Nabi Adam, apa Bapak mah kagungan ibu, kagungan rama. Sedangkan Nabi Adam mah teu ibuan teu ramaan. Sing jawab. Ya butek ya. Jadi patongong-tongong jeung karunya we ka batur deui. Homo kiai mata eta tetangga nyebred bid'ah cenah. Nabi Adam anu gelar kadunya ti heula mah lain Semar. Bapak maneh marada gelo. Kitu ka abdi teh ngomongna. Ta ieu teh kajadian kieu teh Semar nyebutkeun dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye teh jadi naon teh jadi ribut teh. Jadi diskriminasi itu naon? Diskriminasi jadi kontroversi eta mun tidak tadi saya tengah bejaan teh kaing jadi kontroversi nya ulah waka seuri da abdi metan hayang seuri can di bejaan mah kumaha anu jadi pertanyaan teh anu jadi bingung teh kieu dunya masih keneh genjlong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye. Bapak geus kumelenang di dunya malahan bapak mah geus dagang baso cenah baheula. Ah eta mah dileuwihan dagang baso mah leuh. Saha nu meuli na atuh? Tah eta meureun. Sedengkeun pan Nabi Adam, Pak, anu pangheulana ka dunya mah Bapak ulah akuananya jadi kontroversi teh. Nah yang sohor hartina Bapak teh nak ngaku Nabi nu paling akhir. Nah harek nurutan saded. Hayang nurutan sadek kita kumaha? halus jang.
alus pertanyaan kira-kira tanya jadi bingung Bu pek tatanya ulah heran nanya ke paha cing kapan bapak mah seke seler aya pan tuang rama sang hyang wenang tuang eyang sang hyang tunggal kari-kari enak ngaku dunya masih keneh genjlong daratan masih keneh budahan batu masih keneh beye bapak terus kumelendang di dunya kumaha ieu kapan dewek oge turunan tidinya turunan Nabi Adam ngan dewek masih cingsot teh dina gunung Simul aya dina sagara Siloka ngancik dina pasir Silib malah ku jelema sok dimitoskeun aya tempat Semar malah dimitoskeun beh dieuna nyieun gambar Semar ditulisan aksara Arab tina wesi kuning pajarkeun paragi usaha paragi dagang padahal paragi usaha mah modal nu gede nah salah falsafah nah salah persepsi itu hartina dewek hideung wujud banget bodas teh nyaeta gambaran ya bumi ucu bumi na lain Semarna ai Nabi Adam di jieuna tina naon taneuh heula mana Adam jeung taneuh euy Allah anjir kayaknya da dewek mah bacaeun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Ulah hilap. Sabrek.